Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Geza Apeswalana. Dina kasempat ieu bade macakeun unsur intrinsik tina carita Sidirun. Yang pertama nyaeta temana nyaeta Sidirun nu sangsara saenggeus ambu jeung bapana maot. Kadua tokoh dina carita Sidirun aya Dirun, ambu, bapana Dirun jeung uwana. Panokohan Sidirun bager jeung rajin. Bukti kalimahna Sidirun tuluy balik ngagiringkeun munding bari manggul suluh. Kadua uwana koret jeung cadu tutulung. Bukti kalimahna ulah Sidirun teh kasebut oge jalma cukup. Lega sawahna, gede imahna jeung rea mundingna. Ngan hanjakal pohara koretna, cadu tutulung tara pisan amal ibadah. Galur ti carita Sidirun nyaeta galur maju. Bukti kalimahna saenggeus ambu Dirun maot, kahuru bapa Dirun brek geuring payah. Ari Sidirun saenggeus jadi budak pahatu tuluy dirawat ku uwana. Puseur sawangana nyaeta jalma katilu. Bukti kalimahna upama manehna balikna ti panyanggonan tea baribabawaan. Amanatna tina carita Sidirun teh nyaeta urang kedah sabar sareng tawakal lantaran unggal kasusahan pasti aya kamudahan. Hapunten bilih aya kalepatan sakitu ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.